lek subrek tempoho lonceng na La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Salam. Das pos ulama sih nih. Jangan dulu naik. Nah, si Wik aing ulah naik. Apakah kalian sudah sholat? Udah dong. Sholat mau, betul gak? Oh betul. Oke, bagus. Saya mau nanya pelajaran Islam kali ini. Udah sampai mana? Das. Nanya naon si Telawik atuh. Sing bener. Oke, siapa yang enak tanya. Sholat subuh berapa rakaat? Nah, siapa Wik? 2 atuh Wik. Kira aku aing teh nyaho sholat subuh. Yes, ya karena nyaho sholat subuh ge kamar kita sholat tebecus. Aina congur. Sholat maghrib berapa rakaat? Tuik sama meme sholat maghrib ge sholat zuhur heula sama. Oh, sorry aing salah. Aina sholat zuhur berapa rakaat? Atuh 4 Wik ai sia. Bagus. Asarna aing tadi poho asarna berapa rakaat aina? Nanya bos. 4 Wik. Bagus. Geus aing naik atuh. Kedengal aya aing. Iya. Asa curiga sia mah ke samping mah ke pokok ke belangkon. Geus salat nih tan sesorangan. Ari aing geus salat. Tah tapak nama eta. Zikir malah aina. Jangan zikir can. Sombong tapi jikir teh. Siapa mah Iya pahala si sombong mah. Geus yuk orang belajar. Bersama kedeng. Aina mah orang belajar ceramah, ayo nyokot kursin heula. Sombong macam Iya, budak. sombong. Aing teh harti kan ngajak ceramah. Bos. Ingat bangku sih nama. Das bener si Arek tablet mah. Iya nya. Belajar ceramah ayeuna mah. Maksudnya ya Wik anu ceramah saha? Oke dipilih. Anu maju kala. Aing Geus sombong boga ilmu rasa kumaha budak. aing serada bingung budak kieu teh geus ngajak kieuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing ayeuna caritana jadi protokol. Protokol jadi pembawa acara. Arwa eta teh. Karena ayeuna belajar ceramah. Oke? Teuing aing teh kaharti ah. Kita persembahkan Kiai Cungur. Naik sia. Oh, hayang nyaho Aisyah tablet, Bro. Guru, Aing Bandung obat instan gitu. guru naik. Lama. Lanjutkan heula si teh. Asa teu pantes ya mah. Goblok cicing di mimbar mah. Aing Ceramah ceramah aing ieu. bawa peana logor, aing bingung. Naon atuh narek dibahasna? Gusti nganggung. Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tobat. Salat teh. ceramah lain gitu ya, Cungur. Tibang ceramah menikot euka bisa sih ya. Atuh aing cek Habib ge, kita salat jeung tobat. Eta doang. Teu bisa aing ceramah nu lain mah. Duh, aing pusing kasih Cungur. Kita ceramah karena masarkeun tobat-tobat. Kieu Ngur. Cet Aisyah cet ceramah. Ngur, belat sama Siap ya. Aing dia si mata black mah. Cet. Duh, teu parantes tukang paok asupna tablek atuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing ceramah naon ya? Ngur aing kumaha ieu ceramahna ya? Cek sia tadi bisa cenah engkon atuh tukang paok aing ceramah sia Aing mah. poho deui. Ya asup emang tukang paok tukang ceramah mah. Ih kamari mah aing bisa beneran aing wila hukum mah bisa aing. Turun nyerahkeun turun geus turun. Aing kamang Nyerahkeun sia mah bener. sia aing mah ngerakeun aing. Ini kuatnya bisa ceramah seetik-etik acan. Cuman bisa assalamualaikum doang sama. Oh atuh kumaha aing mah jelema teu bisa aing mah. Nah, enak kieu. Tah, bos enak mah kieu. Mainan boga acara kumaha main lamun ceramah. Tah eta ulah ngajajal ka urang doang ngerakeun. Bener.
Pan aja jelema bodoh ngaji gitar. Sia bisa tuh ceramah enak. Ya, tibang ceramah citek. Naik sia buru buktikan. Ayo, buktikan yo. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini ada rewas. Astagfirullahaladzim. Darengekeun ya. Naon dengek naon? Nek ceramah yo. Ceramah naon sia teh? Yo dengekeun nek ceramahnya ku yang ulang yo. Assalamualaikum Cak, siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cungur, bancet, sia gerara tobat entong maok jeung maling wae sia. Kamari urang tobat teu. Tobat sia teu kaciri tobat ku aing digendeng ku palu asmara. Wae. Palu asmara. Siga percintaan gini kan siapa? Ceramah siapa rek naon ieu? Sia mangkana kudu tarobat entong maling jeung nyolong wae. Cungur bancet. Arti teh sia. Yo hiji deui, lamun sia arek lempang ka jalana Allah, sia kudu tobat. Ya. Tabes sia dipermudahkeun ku Gusti Allah. Abe berkah hirup sia cungur bancet. Sia lamun kikituan nya berkah hirup sia sepanjang maut oge sia nek ke maut oge ari can tobat mah. Ya bener na oge si Lawi ngobrolnya. Tah kitu ceramah teh. Lain assalamualaikum doang, enggeus na eta mah mogok. Lamun ceramah kitu. Nyaraot teh sia. Geus anu orang tutup. Kitu ceramah teh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing ayeuna nanya ka sia Lawik. Aya naon? Siak nanya naon eta bieu. Si aing ngargaan ilmu naik mah. Aro ai umurna mah. Urang babetkeun. Semula dibabetkeun tuh. Bet ke mana? Ayeuna orang tanya. Mun manehna nyahoan rukun Islam aya baraha, urang kabur soalna ilmuna luhuran manehna jeung urang. Bener. Tanya heula nya, tanya. Bek. Naon? Bisa we jawabna. Aing saran ieu. Rukun Islam aya baraha sia. Ai paras ya Rukun Islam. Kalimat. Naon? Sahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sok cai narek naon? Ngaranyakeun kos kitu babari teuing, pancet cungur. Citek kos kitu mah. Lanjut dikir lagi. Sing kosita. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Aing ngakarak jadi RW urak 2 bulan masyarakat geus boga korek ceungging. Komo mun jadi lurah aing beak tanah jadi rata pokokna mah dieun kota cara jatake benahan daripada jadi RW diomong-omongkeun keluarga aing dan oke aing bebas jadi hansip. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, Naon awik? disalat can. Enggak aing. Geus tobat meureun aing. Waduh sia, isuk ge make baju eta keneh can salin-salin, can make baju koko ieu. Kan awik, mangsa kudu make baju koko wae. Lain kitu mang, ari nek ngadap ka Allah mah kudu bersih. Nya make baju hamsit wae kacikihan meureun eta calana. Ganeng, budak-budak ngomong wae. Hei, bejaan teh. Mang, ari ngabejaan kebeneran mah lain budak, lain kolot. Mangkana dengekeun regi kumaha cenah mang teh. Alhamdulillah, lawik aing bunga sang geus tobat mah. Nah, insyaallah ngabejaan aing geus paham salureun sia. Oke, ari kitu mamang. Aing minta duit ayeuna ya. Yo, gope. Embung gope mah. Yang beradu atuh sia. Yo, kuan dibayar 1000. Embung 1000 mah. Ya, tuan 2000 tah. Oke, kitu mah. Ajo, mangkat lah. Gas, nuhun. Assalamualaikum, Kang Dena. Salam. Nanbek. Nanbek. Sholat can. Geus wik.
bener Kang. Bener wik, yuk samping lagi ngagantung keneh na beheung aing yuk. Siapa pan enggak pake mau samping meren. Bener wik, sumpah aing teh geus olah. Sia mah teu percaya ka aing. Oke, bagus. Sip. Gitu. Aing minta duit. Dan sia. Ujung-ujungna minta duit sia. Jeung naon sia minta duit? Jeung jajan. Teu boga wik aing. Buruk. Teu boga. Buruk. Teu boga kasep, awik ganteng. Ke pokona mah mun amang boga, engke teh angan awik ku amang. Ke urang kumpul di teh pas sudor di ditu nya. Janjinya. Heeh siap. Mun awik balik heula na. Oke. Amang keur salat ge ieu teh. Ya Allah, awik. Dan, kena. Naon deui? Aduh, tadi aluna ayeuna amang aya naon? Dan, alo aing teu suruh kia lain ku Habib. Ai kitu kunaon? Alo aing ngarobonan di Mah Habib dur kia lain ku sia Dan. Henteu di rupiah ieu. Amang geus bener along maneh mah. Kunaon kitu? Kaja teh di rukiah mah alhamdulillah. Mas saya, yuk dirinya tah. Dah. Gitu. Kudu bersyukur aing geus tobat mata. Alus eta silawik teh. Alhamdulillah. Atuh kudu bersyukur. Benar. Maha mah urang ge kudu kitu. Kudu turun. Syukur. Tadi ge datang ka dieu, Allah. Urang ge rada bingung gitu. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Berkat Itu Allah. kudu bersyukur. Tah eta kitu. Benar. Minta duit mah tuh wajar ngaranna budak leutik. Oh, iya, wajar. Aya bere. Eueuh ulah gitu bae heuh. Benar. Gitu. Sia iraha tobatna. Insyaallah yang lagi orang tobat geus muji ka Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tobat mah lain kitu. Kumaha tuh? Tah, cik Habib ge dina hate tah. Oh gitu. Kudu bersih. Heeh. Lain gitu ujug-ujug tobat gitu. Oh. Hate kudu bersih yo. Neuk sanajan cenah awak aya tatoan. Sorban panjang. Rajin ibadah tapi hatena dengki keneh ka batur mah encan tobat. Benernya, kudu tobat bener batu acara. Kudu bersih hate. Kudu bersih ya Allah. Neuk tatoan rek buk panjang hatena bersih mah. Tobat. Benar. Bersih eta hatena geus eta nu ngaranna tobat teh. Tah, eta Allah kudu di nomor hijikeun. Ulah di nomor 2keun Allah mah nomor hiji Ya eta. benar, Allahumma hiji ya benar. Hate tah di dieu ye simpen dina hate. Hate urang kudu bersih. Iya benar. Ulah boga pikiran dengki ka batur. Ya oke. Sip. Ya Ya mula borok ka batur ka. Alo sorangan ge. Ningan mun usah rujit. Wae ti tadi. Urang kala para baheula ah. Ujung. Ujung. Cia, mula parah beuh. Sing selamat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bengkam beneran sia aya di warung. Sia wik kemana wae? Sia nu ka mana wae, sanggeus salat encan. Gedeng Jumaah kamari ieu aing salat teh. Sia mah eta mah salat Jumat doang. Gitu. Wajib salat Jumat ge. Nang sia kudu salat 5 waktu ongko. Ngarti teh sia. Ngarti aing. Mangkana sia gerak tobat, geus tobat encan. Encan. Sia wakama kita tobat ka aing. Hei sia mah. Masalah kitu bing. Ayeuna ge kabehan ge menuju kematian. Sia nyaho teh nomor antrian maut sia kabaraha. Nyaho tuh. Tanya eta bing, ayeuna sia teh nyaho nomor antrian sia kabaraha. Boteng sia isukan maut, sia can tobat, sia mau dihampuran ke sia asup neraka. Daek mung sia asup neraka. Ih, atuh aing embung lah we kasup ka neraka mah. Tuninya menjali aing. Mangkana sia geura tobat. Sia tobat tanya ayeuna balik ka imah, nyokot wudu, beungeut siang geus sauk salat di imah. Batu we kainget balik heula ah. Duit lah duit. Sia maningan ujung-ujung nama minta duit we. Buru duit. Teu boga we.
Aing aja namun sia teu boga enggeus, lamun boga mere ulah loba ngeles ya kambing. Bener wek, aing teu boga duit ayeuna mah. Aing boga duit gejajan dia boga 2.000. Ngomong atuh teu ngeles. Geus Wek, balik. balik aing coba. Ah, kambing. Ah, balik ah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Action.